Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu. Wilujeng wengi wilujeng petepang dangu diserangaki di acara nu maneuh nyata dongeng Sunda ti Kandaga Kidaga Ropesia. Pemirsa nyarengan nu barade saur aki ngadongeng deui nya janten 2 kali ngadongengna mugi wae teu bosen nya. Saur siap-siap kangge nu salalaurnya ibu-ibuna remaja putrina para gadisna mangga nu bade popolah nu bade ngahanet-hanetkeun hencang sangu atanapi nu bade masak isarengan ku dongeng aki nya. Pamirsa urang ngeureuyeuh deui atuh nya ngadongeng deui naraskeun hanca nu katunda. Nyaeta hiji lalakon anu judulna Siluman Gunung Guntur ayeuna nincak bagian ka-16. Kumaha rasan ieu lalakon urang Bandungan sasarangan sakrap deui. Ulah hilap kangge nu nembean wancon nembean ngadengkeun nya di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi pamiaki raskeun hanca dongeng. Pamirsa mugi-mugi wae nya ieu dongeng teh sanaos bari jeung basajan ge tiasa janten panglipur kalbu pangmeberah kana manah pangrepeh kana hate. Ubar ngabang malirkeun kacape saparantos sadi dinten nya urang kasab milari kipayah bari disarengan ibadah saum. Oge mulangkeun katingneung ka zaman kapungkur nya di mana para remako kapungkur mah hiburanna teh ting darepong payuneun radio pamiarsanya. Ngadangkeun dongeng Sundanya bari jeung baterena dipoe heula siangna teh. Supados mencrangnya dongkap angin ngeresak. Waas pokona mah. Urang keureueuh dongengna ulah hilap di subscribe di toel tombol loncengna supados aya notifikasi pamiakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun parantos subscribe, like, komen, oge ngasiar dongeng-dongeng aki mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna. Par asa makna sor kolak cauna pamirsa mangga kaparayun sadayana prung beres nyecapkeun ka sono Nyi Sukesi hamitan ka Hendi. Bade teras ka mana kitu nyai teh? Tanya Hendi hatena rada melang sabab Nyi Sukesi lumampah sosoranganan. Salaras mah bade ngalongok rerencangan. Namina Sarwiti nikah sareng Jang Tarman urang Cimanganten. Anjeunna nuju ka kandungan nuju 7 sasihna. Abdi teu kabujang ngalongok Kang, nembe tiasa ayeuna. Jawab Nyi Sukesi bari neuteup geugeut ka Hendi. Oh, istrina Kang Tarman teh rerencangan nyai, hayu atuh ku akang dijajab palih wetan bumina teh nyai. Tapi tos bulan alaeun sigana moal lami deui ge bade ngalahirkeun. Hendi jeung Nyi Sukesi sareng katina diukna Hendi luak liuk nyaran si Odoy. Naon Jang, milari akangnya. Si Odoy ngurunyung datang manggul pacul data tadi ge teu jauh manehna mah ngintip we di satu kangen dapuran cau. Nyi Sukesi bade ka bumina Jang Tarman bade ngalongok rencangna nyata istri Jang Tarman. Hayu Kang urang jajab sakalian mulang ka lembur. Cek Hendi bade gap manehna ge kana pacul nu dibawana tuluy dipanggul dina tak-tak belah katuhu. Nya hayu akang mah ngiringan bae. Si Odoy ngiclik satu kangen Hendi jeung Nyi Sukesi. Lempangna teu bisa ngajajar da puguh jalan di pasawahan mah teu pati lega. Teu lila nu tiluan geus tepi ka imahna Jang Tarman, katingali Jang Tarman keur nyang hareupan Cikopi di tepas imah. Sampurasun, Hendi miheulan uluk salam.
Rampes, geuning Hendi, sareng saha Ndi? Ieu man, jajab Nyi Sukesi saurna bade amangan ka dieu kaleresan cenah pendak jeung abdi di jalan. Mohon, mangga tuh caralik. Tarman nguniang hudang tuluy nyampurkeun kana tiluar. Dupi Nyi Sarwiti na aya Kang, cek Nyi Sukesi nanya ke Nyi Sarwiti. Aya di lebet Nyi, kin urang sauran mangga cari keula tuh. Cek Tarman tuluy asup ka jero imah. Geus duwi ka dieu we Kang, bilih akang aya keperyogian sanes mamangga di lajeng. Cek Nyi Sukesi ka Hendi. Sanajan masih betah dedeketan ge da puguh. Loba pagawean di imah nya Hendi jeung Siodoy teh akhirna mah amitan. Tuluy lembang balik ka imah Hendi. Ari Nyi Sukesi mah gek bae diuk dina kursi nu aya di tepas imahna Tarman. Telila torojol Tarman kaluar ti jero imah bari nuyun pamajikanana nyaeta Nyi Sarwiti anu keur kakandungan 8 bulan. Kaciri beuteungna mendeang sigana moal lila deui ge bakal orokan. Geus nuyun pamajikanna ka kursi mah Tarman ngaleos deui ka jero imah sigana mah rek nyieun teh pikeun nyuguhan sema. Dengan aya Kesi jeung saha ieu ka dieu sih? Tanya Sarwiti bari nyalaman Nyi Sukesi. Sorangan we Sar, hampurannya kakarak bisa ngalongok. Basa 7 bulan teh kuring kabeneran keur di dayeuh. Biasa balanja perhiasan sekalian meulikeun emak kongkorong. Jawab Nyi Sukesi nyaritana bari mamanas Nyi Sarwiti. Hebat ayeuna mah jadi bos emas Kesi teh bisnis naon ayeuna teh sih atuh ajak-ajak kuringnya. Kuring mah bisnis sagala-gala we atuh. Gampil masalah eta mah. Ieu teh geus bulanna ieu teh. Cik Nyi Sukesi bari nunjuk kana beuteung Nyi Sarwiti anu bureuyeung badag. Teuing ayeuna teuing isukan sih da geus karasa musial wae ieu teh ti saprak peuting kamari ge. Menang kuring nyabak Sar, mani asa kabita hayang boga budak. Nyi Sarwiti ungeuk ragamang dampal leungeun katuh Nyi Sukesi ngarampa kana beuteung Nyi Sarwiti. Seungit cing amisna menika ambu pisan. Sigana nikmat pisan getih ieu orok. Kepeuting ge sigana bakal lahiran ieu teh. Nyi Sukesi ngagrentes dina jero hatena. Sigana si Utun Inji ngarasakeun kehadiranana manusia setengah siluman. Manehna bebadug jeung tatajong dina jero beuteung indungna. Ngadadak beuteung Nyi Sarwiti musia karasa nyeri kacida. Aduh budak teh motah. Motah pisan sih. Kang Tarman. Nyi Sarwiti gegeruan ka salakina. Tarojol Tarman ti jero imah. Aya naon Nyai? Musial ieu nyeri teu kuat Kang, teu kuat. Ragayang bae Tarman mayang pamajikanana. Tuluy dibawa ka jero imah disarekeun di jero kamarna. Nyi Sukesi nuturkeun ka jero. Sareureut we heula nya kuring marek balik ieu keur jajan, cik Nyi Sukesi bari ngeupulan duit ka Nyi Sarwiti. Nuhun sih hampurannya nya teu nanaon Sar kuring amitan nya. Nyi Sarwiti ungeuk geus kitu mah Nyi Sukesi amitan ka Tarman oge tuluy ini ti imahna Sarwiti. Kudu neangan tempat anu suni sarta merenah.
pikeun ngalaksanakeun paniatan teh. Awas ya Sar, maneh jeung onok maneh bakal jadi mangsa kuring. Kitu ngabatina hatenya Sukesi bari terus lempang nuju ka sisi lembur Cimanganten. Kocapkeun peutingna di imah Jang Tarman geus ngariung Mang Otang sarta tatangga dekeutna dari indungna Jang Tarman mah geus lila tilar dunya. Sarerea ngamita Nyi Sarwiti anu ti sabrak kadatangan Nyi Sukesi beuteungna karasa murilit jeung pupu sialan bae kawas nu rek lahiran. Di kamarna Nyi Sarwiti dibaturan ku Ma Ucah paraji nu geus maranti. Geus biasa ngurusan nu orokan di lembur Cimanganten mah. Waktu geus rek tengah peuting. Nu kemit sawareh baralik kari Mang Otang, Tarman jeung dua urang tetanggana nu masih kemit bari ngaropi di patengahan imah. Dina kayan kitu cungungung ngadadak kadenge sora anjing mabaung ti kajauhan mani melewung sorana teh. Atuh nu keur kemit caruring hak. Anjing mabaung mani patembalan kitu tara ti sasarina nya Mang. Ceuk Halim tetangga Tarman anu milu kemitan. Ya biasana mah teu nepi patembalan kitu paling ge nya rage sakali-kali we. Babaung ge sakali tuluy eureun. Jawab Mang Otang tuluy nyeruput cikopina anu kari satengah gelas. Paling ge ningali judi gatawa nempo bangsat wujud milu mairan. Wah bahaya di kitu mah tuh Jud. Ceuk Halim tuluy ngarongkong goreng sampe luhureun piring seng. Ya urang na ulah Slim jaga we di dieu maturan Tarman da di pos ronda mah geus aya nu jaga ronda 4 urang. Ceuk wujud bari gap kana goreng sampe nurutan Halim tuluy disamuilkeun 2 sakaligus. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng teh dialpukahan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Sakur kanca wargi Kidagar Official di mana bae ayana nu resep balanja atanapi gula galeuh di aplikasi Shopee atanapi Lazada. Mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk-produk nu dipajang di dongeng Aki kantun klik we salah sawios produkna. Engke pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee atanapi Lazada. Sabarandosna lebet ke aplikasi Shopee atanapi Lazada mah pamirsa bebas bari ngagaleuh naon bae oge nya sakahoyong pamirsa. Teu diwajibkeun ngagaleuh barang anu dipajang. Tapi bebas mangga bade balanja naon bae oge. Ku balanjana pamirsa ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Sami sareng ngabantos kamajengan ieu channel hatur nuhun kanu parantos balanja oge kanu parantos ngarojo. Urang keureuy dongengna. Sora anjing babaung teh beuki ngadeukeutan karasana kuno opadan malah mah datang angin ngagelebug ting saleor nebak kana imah Jang Tarman. Jandela jeung pantot ting rareket golosor pre kenteng imah sawareh aya nu murag. Keak keak keak. Koreak ngelak dina suhunan imah Jang Tarman kayan teh rubah jadi geuman. Mang, aya jurig sigana mah Mang. Ceuk Halim bari rungah ringeeh ngadedengekeun kayan di luar imah. Keun atuh Amang rek marisa kaluar jaraga we di dieu nya. Mang Otang muniang hudang menerkeun sarungna tuluy ngelotrak muka selot panto hareup. Mang Otang ngurilingan imah pas palebah kamarna Nyi Sarwiti. Mang Otang ngarandeg sabab dina jandela kamar aya nu ngalayang rupana teu pati jelas sabab di palebah dinya mah poek. Mang Otang ngadeuketan lalaunan na ari barang sidik. Anu ngalayang di hareupeun jandela kamar teh si horeng hulu jelema.
anu rupana pikasieun bukna panjang ririaban panona celong hideung bibirna ranggeteng ku sihu. Letahna panjang meningamai, hari di sana pun sirah ngambai pejit jantung hamperu jeung segala rupa jeroan awak manusia. Mang Otang ngabiri gidig, jur. Mang Otang teu kaburu ngagero sawa buuk panjang jurig hulu kaburu melit ngaciret kana beheungna. Raketek. Mang Otang beakeun napas, awakna leuleus tuluy ngagolosor ngagoler dina taneuh teu inget di bumi alam. Kocapkeun di jero kamar, Nyi Sarwiti keur ngaheujeun didampingan ku Ma Ucah. Sok Nyai, tarik nafas tuluy heujeunkeun sakaligusnya, cek Ma Ucah anu geus siap nampanan brojolna budak. Nyi Sarwiti narik napas jero, tuluy ngaheujeun sakaligus. Oa kadenge sora orok ceurik. Dina kayan kitu seor blak. Ngadadak jendela kamar teh muka, kalayang hiji jirim jurig hulu ngalayang asup ka jero kamar. Ma Ucah calawak hareugeun. Kasima ningali rupa anu sakitu pikasieunana. Jurig hulu ngalayang ngadeukeutan ka Ma Ucah. Jur. Kelepek. Ma Ucah ngelepak kapiuhan bakat ku sieun. Jurig hulu Nyi Sukesi ngadeukeutan ka orok anu ngagoler pinuh ku getih. Hari Nyi Sarwiti mah keur ngalempreh bari meuremkeun panonna bakat ku capek. Jurig hulu seurina Nyi Kikik pikasieun teu anta parah deui letahna muih ngabentuk corong seukeut tuluy seseukeutna ngagabres kana beheung orok. Ukur sakiceup. Orok anu tadina montok jadi peot manigaring. Kalayang hulu iblis anu tayalian jelmaan Nyi Sukesi ngalayang ngadeukeutan ka gigireun Nyi Sarwiti. Nyi Sarwiti lalaunan beunta barang breh di gigireunna aya makhluk anu pikasieun. Rek ngagero tapi awakna lungse kacida. Manehna ukur bisa neuteub ka eta makhluk bari pinuh ku kasieun. Barang nalek-nalek eta makhluk, Sarwiti kakarak sadar yen rupa eta makhluk teh mirip jeung sobatna anu tadi beurang datang nepungan. Maneh teh kekesi? Bari harosos Nyi Sarwiti nyarita. Jurig hulu unggeuk tuluy ngakegel beheung Nyi Sarwiti. Getihna disedot bebeakan. Nyi Sarwiti teu bisa hojah, awakna kakajetan tepi ka datang ajalna. Keur kitu brak panto dibuka di luar, dipaksa, didobrak, sup Jang Tarman Halim katut ujud asup ka jero kamar. Tarman ngarasa curiga sabab sanggeus ngadenge sora orok jeung sora Nyi Kikik di kamar tuluy jadi simpe. Hantukna mutuskeun pikeun asup ka kamar. Nutiluan mundur deui barang ningali aya jurig hulu keur ngalayang di saluhureun layona Nyi Sarwiti anu geus pias bakat ku beak getih. Di sahanapeunana aya orok mani peot sarua sepa ngaringkuk teusik malik. Jurig. Halim ngoceak ujud ngayak-yak ari Tarman geuwat lumpat kaluar balik deui geus mawa halu pikeun narajang jurig hulu tapi lat. Jurig hulu kaburu ngablesat keluar liwat jendela. Ukur kadenge sorana ciciri hilan seuri ti kajauhan. Hawor jeung sora anjing anu masih bebaung patembalan. Dina kayan kitu torojo
dipanto hareup aya nu norojol data. Barang nu di jero ngalaliuk si horeng nu datang desa urang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhna nyekla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Barade ieu awug amis raos kareueut matak dadieun bari jeung haneut keneh. Ieu ge kurau ieu ibi ieu. Icalan haraneut keneh sok bisi anu kemitan hoyong ngaropi ieu Jang Tarman ka mana Jang Tarman? Alah geuning eta beu pohara ieu. Pasti bisa ruwiti oge nya. Kasima nempo kayan di jero kamarna Nyi Sarwiti, sarua ngaranna jeung manehna. Maot Nyi Sarwiti na. Pamirsa ku norojolna Bisarwiti nu ngider ka Nyi Sarwiti. Urang cekapkeun heula tuh nya dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana, pramitra kaum dangu di mana bae ayana. Lalakon siluman Gunung Guntur bagian anu ke-16 cag urang teuneun heula dihaneuleum sieum gesan sampeureun urang tuna dihanjuang siang gesan alaeun. Urang sampeur deui enjing pamirsa di waktos ngabuburitnya panginten. Urang keur ieu deui nya. Anu bade saur mangga saur siap-siap kangge saurnya anu teu acan ngahaneutkeun mangga popola tanpa masak ngahaneutkeun nya. Pamirsa panginten sakitu heula nu kapihatur salam kasadayana wilujeng saur wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum deui anjing. Akina amit bungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.